Mak, neng makasih Agus. Naon deui ini? Si Agus mah nurus setuju geus goreng patut teh. Manya selingkuhan neng nu geulis kieu. Manya jeung selingkuhan teh mun geulisna. Sakitu banget na kok siga aspal gitu Si beungeutna. Agus anu kamari rek kawin jeung nya itu jadi Iya. ada mapi balegeun eta budak eta mah. Nurus setuju geus goreng patut teh Agus. Ya. Aing mah dikeul ka si Agus apa? Lain mah bersyukur menangkeun neng teh. Habis kieu geulisna putra apa teh. Udah dinya nyeri. Terus tunyung geus goreng patut teh. Geus goreng patut teh segala betingkah salingkuh jeung nu goreng patut. Tapi kita cocoknya. Ya bener cocok apa? Jadi kita mah goreng patutnya ada neng mah. Cuma ge menangkeun teh. Siga spek ari nonoah gitu nya. Kahayang mah kitu nya. Kahayang mah kabeh. Tapi dah angel. Neng kada nyeri hate ku si Agus teh. Kudu kumaha apa eta si Agus kudu dikumaha? Ulah pake nyeri hati. Aing cing menangkeun deui nu gitu si Agus. Leuwih kasih, leuwih gaya, leuwih gagah si Agus. Apa si Agus mah geus kitu udah mau balik gitu leuwih